Dan ini barang-barang yang tadi enggak ini nih. Kursi kebayang ngagotongnya tadi di itu jauh. Ada. Teka video ya teka keburu kagak kolekset tuh. Baik di video di koran. Nah, iya Pak Dedi ieu lain di Pak Dedi ya mah Tino panganten. Ieu teh aqua teh naon teh? Aqua teh naon teh? Lemari es tuh. Kali kabayang di panggulna. Nah, itu naon? Oh, spring bed. Tuh. Domba dibawa ka dia mau domba. Tuh, sapi can domba. Sapi salapan domba salapan. Da ieu lemarina ya, lemari. Ieu naon ieu? Ieu naon ya? Oh, mesin cuci. Mesin cuci. Ah, bener ya mah. Bener. Sok. Hanya ada di mana teh? Hei panganten. Aduh ya panganten kalau bulucun. Oh. Ya mesin cuci ya. Hah? Dispenser tadi kulkas. Terus kulkas, mesin cuci, mesin jahit, itu teh. Mobil. Hah? Jadi tadi kita tidak bisa memvideo karena apa? Karena tertutup ya saking banyaknya dan ini bawaannya yang tadi ini. Kita sepi lagi. Sesudah hajatan dan ini malam dilanjut lagi acara pengosan dari pengusaha siapa? Musuh Ceng Rijib dari Bayombong. Oh, lain kasur disebut kieu naon eta sebutan? Spring bed. Oh, awas Pak Dedi ya, spring bed Pak Dedi ya. Nah, dibagikeun ieu. Eueuh lemur batur mah nu kieu. Emang geus tinggal asup ka imah geus pinuh geus cicing. Jadi ini kita udah beres hajatan, jadi kita diberes-beres dulu. Nanti masukin. Ini tradisi dari dari Kecamatan Ciurip. Kampung naon teu nyaho lah, podo ieu. Beres dan masih aya keneh wae ieu. Lomari dapur ya. Allah. Tuh, lomari dapur. Apalagi piring. Lain di bantuan nantinya kalau di video. Nah, ieu naon ieu? Lemari deui wae ieu lemari. Kristal. Anjir. Ade ieu menang 3 juta ieu. Moal. Oh di Manggul mah. Menang ieu goceng. Nah, jadi beaknya. Ayo kene. Kesakeun ieu. Kebayang terima Manggul nah orang mah. Masa leurah. Ieu teh disebut babawaan anak amun istilah orang Sunda mah cacanakanana di pernikahan teh kieu di Ciurip mah. Sareng pindah imah. Tah lamun di Garut kota mah beres kawin teh meuli nu kieu ka Bang Emok nginjem duitna. Lihat di dieu mah teh ngasikeun. Da imahna geus aya. Eta eleh orang daerah mah nya. Eleh keneh. Maksakeun eta hebatna itu gotong royong. Meuli awe mah maksakeun. Nya tah itu siap. Atuh sabina bawa jeung domana. Ieu ai. Heeh, anu ka Isa ya video Loh. Da rek bantuan da mau aya dokumentasi. Wayahna we teh dibantuan. Tah ieu geus lamarina ieu mah menang ku 7 juta ya. Oh, awas tidak gol kelak tahan. Mau menang ku 7 juta rek ieu. Di mana ya teh, Kang? Di Ciurip loh mana? Tuh. Babakan. Tuh. Orang dikawal sampai kanepina. Nah, ieu janten ieu cacanakan tiba magetna teh kieu. Aya lomari aku sagorogeun kieu nya. Gusti Allah. Bahagia ya mah ya. Awas leueur, hati-hati leueur. Hup.
Parkir dulu ya. Tadi itu hanyakin ke luhur. Nah, sok. Sok. Dihanyakin mah hese. Kita ngedengkeun deui. Kalau baca aja ya, aduh. Awas leueur mana leueur. Aduh hatur pun teh tiasa ngabantosan dia mantosana ke video. Oh, itu masa abrek-abrek lah. Oh. Iya lemari mainan setelah bajunya sarua lama ieu lemari gedena. Tahan. Allah. Tuh. Bener teh beak-beak. Ganjel, Pak Supir. Oh. Itu di kulkas, spring bed, satu set kursi, terus naon itu dari naon teh nyaho. Mesin mobil aja. Aya teh mesin mobil tadi teh motor atos. Ieu lemari ieu teuing kitu naon ieu lemari dapur. Mesin cuci, tadi sapi jeung naon? Domba. Nah, di Cihurip ya. Tah pori kampung naon aing? Babakan, kampung Babakan teh apal-apal we. Babakan Jaya Mukti. Babakan Jaya Mukti. Babakan lame kohok atuh. Lame kohok. Babakan lame kohok. Lah babakan lame kohok. Jadi tradisina di tapi dan teu kabeh kieu gitu kan kemarin di dia kebetulan di dia alhamdulillah. Sok tuluy. Jelang. Demi oleh yang ngebenek kusruk tah ngebenek naon.